Mbak teh kasep Samba daek hidup dikawinkeun ka putri Raja Trajutisna. Ari Samba teh kalakah nyengsirikeun kulan dumeh ningali pimitohaeuna teh buta komo cenah anakna ama alim isin panginten Gusti Batara teh kulan ku pibebesaneun teh dicarekan lak-lak dasar Samba teh ku Gusti Batara carita nama diusir tuluy nya kulantaran isin Gusti Batara teh nya kagungan putra hiji deui tinu anom ti saha nyaeta ti Dewi Pertiwi nyaeta Raden Sutija diaturanan linggi nyaeta Raden Sutija teh ku ramana Gusti Batara kasep daek hidup dikawinkeun ka putri nagara Trajutisna nyanggakeun eta mah telangkung ama we diasongkeun eta putrina teh atuh puguh we batu turun ke sik naek itu purun ieu daek tikakeun we gancangna carita lami sarengsena ditikahkeun Raden Sutija teh diserenan karajaan ku ramana ku mertuana tuluykeun kasep ieu karajaan ama gentos namina jadi Prabu Nalakasuraboma. Tuluy kumaha ari garwana teh Prabu Nalakasuraboma teh nyaeta Dewi Trisnawati teh nuju ngandung 7 bulan sumping we Raden Samba teh ka karaton nagara Trajutisna cenah mah hayang silaturahim jeung nu jadi adik malah geus jadi raja. Terus nya ditampi ari ku Prabu Nalakasuraboma mah digabrug maklum kadulur pada negerakeun rasa kasono mana cenah ai tuang garwa teh saur Samba sumping Dewi Trisnawati teh kapayunan Prabu Nalakasuraboma geulis kawati-wanti nyanggakeun ade ngajenghok eta Raden Samba kaduhung ditampik bareto geuning geulis tak kitu cenah ai sabenerna mah ieu tuang garwa teh bareto teh bade ditikahkeun ka akang wayahna we ieu tuang garwa ter dipenta ku akang wah nya bener pamajikan batur dipentak awas kueh we kumaha tetuluyna nya Dewi Trisnawati na teh alimeun datos kagungan salaki ayeuna mah maksa Raden Samba teh kulan derweh perang ogo begalan pati antara Raden Samba sareng Prabu Nalakasuraboma galungan nya eleh tenaga Raden Samba teh nepi ka teu eling kulantaran Prabu Nalakasuraboma nyata Raden Sutija kabawa emosi keuheul nya dicacag Raden Samba teh dimutilasi di ruang di dieu wah Batara nyanggakeun sadaya-daya eta mun urang mah atuh laporan heula ka Batara salaku ramana ulah ngayakeun tindakan menghakimi sendiri nu mawi kulan nafsu panginten geus sakitu we nya kaula rek indit ari kaula bebas moal mulai naon tenang we kaula rek balik mangga teu wilujeng kulan Aden sok indit kumaha indit punten kulan sok assalamualaikum indit tobat wa Batara bungkus kunaon nya itu layon kudaon cawe heulanannya wah Batara tiwas ieu layon tuang putra teh anu teu aya parantos ka pandaku putra nyanggakeun bobot pangayon timang traja abot enteng aya di salera panjenengan wah Batara
Raden Antarja anu parantos menak katerangan ti hiji saksi Yelayun Raden Sambate dihaturkeun ka Prabu Batara Kresna Dewi Setyaboma salaku ibuna Kacida ruas nepi ka teu eli di dieu Prabu Batara Kresna kasedok ku ingkang garwa Dewi Setyaboma Prabu Batara Kresna salaku Raja Bari Batara kedah adil dina nyandak hukuman sanos kaputra nyalira nyaeta Raden Sutijata nepi Prabu Nalaka Suraboma pikeun jadi contoh karahayat dunya yen sanajan bari kaputra upami salah tetap kedah dihukum nya Prabu Batara Kresna teh ngajatuhkeun hukuman mati ka Prabu Nalaka Suraboma panustrunganna Prabu Batara Kresna ngutus sekutu ti Nagara Amarta nyaeta bala tentara kesatria melajang tengah pasukan Garuda Ngapak anu dipimpin ku Raden Gatotkaca ti kasatriaan Silaradeno angkatan darat anu dipimpin Raden Antarja kasatriaan Denjaka angkatan laut anu dipimpin ku Raden Jakatawa ti kapolisian nyata anu dipimpin ku Raden Abimanyu ari Prabu Nalaka Suraboma teh hiji raja anu sakti mandraguna upami nemang sipati antal kana taneuh awakna pasti bakal hirup deui margi oge rada sieunun ari ku Raden Gatotkaca makapungkur jadi pacundang Raden Sutijata napi Prabu Nalaka Suraboma dina mangsa rebutan benteng Kigis haluma paing ngeprek saudara merak ngebing sasaudara dina gendenge pun pananake ka dia waladana dia baru dapat senjata ngawang-ngawangi wiyati ngawang-ngawangi sanes karan Gatotkaca satria jadi pernah jadi pepenteng anu disebat perwira
hirup kedah aku tepikeun pahiri-hiri kanca mangka caring cing pagekancing jaring cet pagaikat sanajan kasebutna negara aman tapi ngaran-ngaranna di dunya sakur jelema loba nu mikarasep teu anggang loba nu mikangewa beh dituna anu teu ngaharepkeun ka pamarentah anu geusah dina ngajalankeun roda pamarentahan teh loba nu kontra kanca kadang-kadang maksud pribadi sok dibawa ka negara utamina ka warga masyarakat kaula nyuhunkeun bantuanna dina widang keamanan lain nganung harti urang kudu numpas kajahatan tapi saeutik gedena pikeun nutup ruang lingkup kajahatan udah sapanjang dunya ngadeg maka kajahatan wal eueuh kanca pasti bakal aya wae tah di dieu urang sararea kudu ngayakeun hiji tareka supaya sangkan carana ieu tingkat kejahatan di negara urang bisa turun kanca bangsana ayeuna kaula Gatot Kaca nampi pancen kedanyung ngahukuman mati Prabu Nalaka Suraboma alias Raden Sutija parantos aya widi tiwa Prabu Yudhistira Kakang Jakatawang Kakang Antarja Rai Abimanyu haturan Kerajaan Singasari ayana di Jawa Timur
bisa ngeriksa diri. Ulah arek rek tak kabur. Nyah diri masing mencari masih ngeling berang peti. Giri katak sang Gatot Kacawiang mana gria sang naka kadia Cimamuli Simatugegeng ulet medaling kang ringgandani tilu pingpinan bala tentara oge anu dipimpin ku Raden Gatot Kaca anu parantos siap siaga pikeun nyerang kana Gratra Jutisna ngandika Kakang Antarja Jakatawang Raden Abimanyu yap haturan nuhun ieu nuhun dah geus peuting euy parantos wengi ieu teh kumaha arek nyerang kana Grata Jutisna parantos siap siaga parantos Kang pasokan Garuda Ngapak parantos siap kumaha pasukan Silaradeno siap parantos akang mah geus hempak kumaha Kang ti kasatriaan Denjaka parantos parantos Raden kumaha ti kepolisian keamanan parantos Kakang nuhun eueuh ampun deui baheula aya hampura ayeuna moal aya hampura Kakang nalaka Suraboma nah atuh ieu da akang anu manggihan mayitna oge eta mayit kuat di kuburna jerona leuwih ti 4 meter ge ieu kuat ditek-tekan ih moal tega aya manemponna oge nu mantah Kang nu mantah ieu teh kumaha bade nyamper heula moal ka kasepuhan Semar Badranaya jeung si Astra Jinga da wala nu mawi ieu teh pan ayi anu jadi pimpinan pasukan panglima pasukan anu dipoto ku Batara Kresna nu mawi Kang oh da sieun ku ayi mah percaya